berkah dunyana, berkah ilmuna, nu baheula mah sabab anak nurut ka ai kuari mah lain. Kolot kudu nurut kana. Cek indungna kieu ti sarti lain mama ja neuleusi sarta cenah. Weh, mentang-mentang CS. Weh. Ih, kaji kula mah tilok, nya tilok saeutik kitu kula mah ya. Heuy, terus. Da sia manalekeun duit, lain nalekeun aing ngeuing nyaho. Barang cek Said Abdullah Abah, abdi bade hoyong nikah ngan awewena kumaha Abah be. Nu baheula mah kitu. Ti sarti lain dia bogoh ka sarta. Pun lain jak emak mah cenah parangsa emak ieu jeung Abah dia lah ta cenah. Jeung Abah sia eta sarta parangsa jabager jelemana. Jaman nama salat rada daekan laju emak mah ku kabita nama ai kitu emak kabita kunaon kata ka sarta. Lain aing mah nama ku jebrag sukuna cenah. Eta sawah teu kudu meuli kolektor ku suku manehna mah dipaculna cukup cenah. Kudu barisa maca berjanji beda jeung Quran. Quran mah lain deui engke Syekh Rajib ya. Wasyamsi wadduhaha. Al-haqqa mal-haqqa 7 juta bekoh-kohan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bimiladi akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil muqaddasi wal haudil mawrud wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasaban wala fakhra wa akramun nasi qadran wala fakhra. Ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina qumna bihaqqihi. Wa qala sahibul burdah
Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya Rabb. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalami ya Rabb. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kalamami ya Rabb. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat fanfa' biha kullana ya waliyan ni'ami ya Rabb. Ya Rabbi wa akhtim li qariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabbi. Mang ketika lay efek nama setikna etate kita burdah dikarang ku ulama Mesir namina Asy-Syaikhul Imam Abi Sa'id Muhammad bin Abi Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Anjena udur batahun-tahun lumpuh bari buta ngan rindu ka Kangjeng Rasul, tiap dinten rindu ka Rasul, tiap dinten rindu ka Rasul. Akhirna ngarang kitab, ngarang siiran jumlahna 160 bait. Ari kitab geus dikarang, ari ngaran can aya. Ngalamun Imam Busiri ketika ngalamun dongkap Kangjeng Rasul nu dongkapna cek Kangjeng Rasul Busiri ulah sabingung-bingung ieu kitab anu dikarang ku anjeun aranan be Burdah. Kangjeng dongkapna bari nyandak solenda mantak lamun urang salat make solendang sunahna belah kenca ulah belah katuhu sebab kasunahan kita solendang ngaranna solendang ridah kitu lamun diudengkeun kana sirah doang sunan kali deres eta ngaranna imamah kudu make sanad guru ulah main udeng bae doang lebet beubeur. Lamun orang daerah dia mah ciga yeungeung pasti dalam bamukimin ijazah sanadna pasti sabab kula sering nempok lamun kiai-kiai daerah dia make sorban imamah rapih berkarismatik
Nah sebabna hasil ijazah ittisal sanadna ka Rasul. Jelema aya maka sorban tapi teu ijazah sanajan rapi, itu bagus. Lantaran teu ijazah. Al isnad minad din. Sanad eta sebagian tina agama. Cek Kangjeng Rasul Busiri Abi Abdillah Muhammad aranan beta kitab Burdah maknana mun bahasa urang mah solen pangais cek urang pangeureunan mah eta epan bu pak ibu tileuweung mawa suluh 4 biji sagede-gede leungeun hendak dipanggul teu ka bawah alhamdulillah mau pangais mah ka ais teh tumpangan ku kalapa 4 kais keneh teh tumpangan ku anak si kembar. Apa artinya? Burdah ieu salah satu istimewa na anu sangat luar biasa. Dangukeun. Lamun jalma tukang ngadawam burdah tadi teh amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro mimuklatim bidami terus maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul Muhammadun sayyidul kaunaini ni wal fariqaini min urbi wa min jeung saterusna para hadirin tadi dibaca ukula anu ku urang kabehan tadi dibaca saha jalma tukang maca burdah di eta lembur aya nu tukang maca burdah iirah ge pasti jeung yakin imahna jeung lemburna bakal langsung ditong ku Kangjeng Rasul ulah amin aya tilok maca mah itu kumaha anu tilok hayang ditong ieu hiji tah dua ieu kahebatan burdah. 2 lamun jalma tukang dawam burdah maka eta ahli kampung bakal dijadikan ku Allah ahli kampungna nu rajin ibadah. Aminan bae tadi geus maca ieu. 3 lamun jalma tukang maca burdah maka para hadirin rizkina ku Allah bakal selalu dibere cukup. 4 lamun jalma rajin maca burdah bakal disehatkeun awakna zahirna jeung batina tina panca bahaya penyakit. 5 lamun jalma di antarana seueur paedah burdah di antarana be kuring dibejakeun jalma tukang maca burdah anak incuna bakal aya nu dijadikeun ku Allah manusia anu soleh nu sangat masbut. Lamun kiai jeung santri hayang ijazah burdah syaratna aya 5 urang mah teu jadi masalah dibaca ngan mun santri jeung kiai hiji syaratna kudu boga coretan burdahna 2 kudu ijazah 3 kudu paham kana makna 4 macana kudu dinazomkeun 5 poho deui kula ari poho mah poho bae ulah sok maksakeun ja tadi mah kula inget manggih jalan goreng aing jadi poho kieu ye kabawa belet kurang panganeureun Haji Komar rem jadah doang Allah karim mang santri kudu maraca ta burdah para hadirin keistimewaan burdah kula ijazah ti 2 guru hiji guru ulama ti Banten 2 kula ijazah sanad burdah ti Kalimantan Selatan Martapura ti guru Fahmi munsyid Abah Guru Skumpul langsung anu sadadna ittisal ilal muallif para hadirin baraca ku urang kita burdah daripada neleukeun TikTok daripada urang teu pararuguh
keur gundah hate, keur pusing ibu, kerungsing salaki, kerungsing pamajikan, ulah nyen status mending maca burdah. Tah sakitu eta mah penerangan kuring. Al mukarramun para kiai saumumna kiai nu haladir wengi ieu. Hapunten teu diwiji-wiji ku jisim kuring. Baik nu sepuh maupun anu anom, bil khusus kasepuhan. Guru urang sadaya selaku sepuhna, guru urang sadaya Kiai Haji Komer selaku rencang pribados di Kobong. Mudah-mudahan urang doakeun para kiai sing paranjang yuswa anu barokah. Pejabat pemerintah setempat bil khusus kepala desa beserta jajaran. Ku jisim kuring dipika hormat para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi khususna masyarakat Kampung Pangerenan. Muga-muga sabada ngayakeun muludan urang Pangerenan sing dijadikeun ku Allah manusia nu rajin ibadah. Jamaah sadayana rahimakumullah. Hendak ngahormat ka Qori ti Aceh can datang. Cenah keur dibelokan, belokan mana buah? Badeng belokan Tangerang keneh. Lamun datang bae atau alhamdulillah teu datang atuh teu naon ulah morahan urangna. Atuh teu datang bae. Nek naon tuh. Urang kadang-kadang ya urang teh kurang kasadaran. Jalamun dibalikeun makana rukun iman khairihi wa syarrihi minallah. Ngondang enggeus, datang enggeus ka imahna. Kari-kari kiai teu datang, ulah pamarahan ka. Misalkeun ieu atuh nya khairihi wa syarrihi atuh nya bagus jeung goreng datangna ti Gusti. Nah bet eta rukun iman teu diajikeun. Ari ngomong beki kitu jeung sajabana. Palah hadirin sok balalajar dewasa kabehan ulah ngumbar nafsu bae. Ari nek ngumbar nafsu bae mulai tungtungna matak penyakit dendam piceun. Lain nambah endah tapi nambah balangsak ka awak manehna pribadi. Nu mawi hadirin wal hadirat mudah-mudahan berkah muludan urang kabehan ku Allah diampura dosa. Insyaallah jisim kuring riwayat maulid benek dongeng ngan muga-muga ieu dongeng aya manfaat. Da ieu dongeng teh lain sembarang dongeng tina kitab anu riwayatna asli riwayat Rasul. Kangjeng Rasul ngagaduhan rama Sayyid Abdullah. Eta Ki Abdullah hiji jajaka lalaki anu kasep kabina-bina sakota Mekah. Sehingga Sayyid Abdullah lamun lempang ti peuting teu kudu make batre kanu poek sebab pamenteunna tos hurung. Naon sababna? Sabab cahaya Kangjeng Rasul langsung dititipkeun ku Allah di Sayyid Abdullah. Pohara eta Sayyid Abdullah. Eta urang Mekah dengdengeun kabeh bogoheun. Lamun Sayyid Abdullah ngaliwat eta nu keur masak disepak. Nu keur kukumbah piring dibalang-balangkeun hayang nempo Sayyid nu pincang pot lempeng ngadadak. Hayang nempo Sayyid Abdullah ku kasepna Sayyid Abdullah lantaran cahaya Nabi nu dititipkeun ku Allah. Para hadirin, ya Allah, ini kuat ngararacah. Munaon ku saking taajub kasepna Sayyid Abdullah. Gede-gede Sayyid Abdullah hoyong nikah. Hadirin, cek Sayyid Abdullah bah abdi hoyong nikah ngan ari awewe nama teu langkung abah kitu nu baheula mah narurut ka kolot teh mantak berkah rumah tanggana, berkah anakna, berkah dunyana, berkah ilmuna. Nu baheula mah sabab anak nurut ka ai kuari malahi. Kolot kudu nurut kana. Cek indungna kieu ti sarti lain mama ja neuleusi sarta cenah. Weh, mentang-mentang CS. Weh. Ih kaji kula mah tilok, nya tilok saeutik kitu kula mah.
Terus dah saya menalakan duit lain nalakan aing nganginya jurik duit ya Allah ayo seperti ya makarak meeting kayak semoga panjang umur manfaat ilmu naji komar letik ke jalan mana ya nya terus ya Allah Pak Bu eta Said Abdullah Kupuhara barang cek Said Abdullah Abah abdi bade hoyong nikah ngan awewena kumaha Abah be nu baheula mah kitu ti sarti lain dia bogoh ka sarta pun lain jak emak mah cenah parang sa emak ieu menjang Abah dia lah ta cenah yang Abah si eta sarta parang sa jabager jelemana jaman nama salat rada daekan laju mah ku kabita nama kitu mah kabita kunaon kata ka sarta lain orang nama ku jebrag sukuna cenah eta sawah teu kudu meuli kolektor ku suku manehna mah dipaculna cukup cenah bu ku jebrag-jebragna suku eta terus cenah jang mama ku meunang jadi boga minantu sarta mah doangna kalapa teu kudu menta sia mah pinter naik kalapa nange masyaallah laju atuh mainna pokona mah geus segala-gala bisa teu hayang cenah hideung ti eta bapak dia ge teu kasep teu naon ja bapak dia genek mirip doang adik kakak jeung batang kaung jaman sama mama cenah ngan alhamdulillah cenah ieu manurut ka Abah baheula alhamdulillah jak kuari boga anak 18 da sakieu mah teu kaparaban lah cenah tajajak mamaku bogoh eta teu hayang mama gebinantu sarta sia tah mah hampang birit lain hampang leungeun daekan jelemana masyaallah maena mah ku rajin-rajinna aing mati eta neuleukeun ya Allah ban motorna kuat lenang dihamplasan dan kemana ini geus mama kumaha ngomongna teu hayang budak warita emak ulah ikut campur masalah jodoh kami geus boga kabogoh sartu ngaranna sarta mah teu daekeun berarti kitu nu kuari aya baheula mah lain narurut ka kolot ya Allah mantak budakna ge berkah bener teh aya nu kuari mapan kitu mama cicing calon kumaha kami hajat kumaha kami mama jeung bapa modalna doang lebah be dur dar rumah tangga nyalahkeun ka indung bapa ieu budak kuari karitu mantak kaberkahna karurang masyaallah pala hadirin wal hadirat nya cek Said Abdul Muthalib mohon padahal Said Abdul Muthalib geus boga irongan lantaran aya ilham ti Gusti Allah bahwa pijodoheun Abdullah mah Siti A masyaallah ki Abdul Muthalib nya sakota Mekah di mana ieu imahna Siti Aminah waktu di papai atuh kadang ku masyarakat reka mana ki Abdul Muthalib kuku kula ieu neangan imah Siti Aminah Abdullah yangeun kawin sakota Mekah kabeh parawan diaranan Aminah padahal ngaranna mas Ratna gitu Aminah bae ngaranna mah Odah Aminah kunaon ku bogohna ka Sayyid Abdullah ya Allah kabeh cek Abdul Muthalib piraku ieu sakota Mekah ngaranna Aminah kabeh ai kitu Aminah mana horeng Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab Nabi mah ibu jeung ramana papanggih di bapak kolot nu nomor kalima nyatana Kilab sadunya eueuh jelema anu panggih bapak kolot di nomor kalima hanya Kangjeng Nabi doang Masya Allah Aminah binti Wahab eta imah di Mekah kuat diaranan ini rumahnya Aminah binti Wahab kabeh sa Mekah cek Abdul Muthalib piraku di Mekah ngaranna lalaki Wahab kabeh ku bogoh-bogohna ka Sayyid lantaran aya nur Kangjeng Nabi
akhirnya kapanggih horeng Aminah binti Wahab, Wahab bin Abdi Manaf. Oh, akhirnya dikawinkan Said Abdullah jeung Nyi Siti kadenge kurang pengurunan. Dak cenah kuari mah Abdullah geus kawin jeung Aminah. Blak edian parawan sapangeureunan. Ya Allah, kadenge deui kurang kopi. Dak cenah kuari mah Abdullah geus kawin cenah jeung Aminah, paringsan bikang sakopi. Kadenge deui kitu kurang Rajab. Dak cenah kuari mah Aminah geus kawin, ngadadak loba nu paeh sagala. Kunaon? Kaduhung lantaran teu kapilih pamajikan Abdullah. Masya Allah, nikah sanggeusna nikah nur Kangjeng Rasul anu aya di Sayyid Abdullah dialihkeun ku Allah ka Siti ngandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah menang 2 bulan tuwaffiya bil madinatis syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Nah, kudu barisa macam ada janji di urang mah pan marah di urang mah di mah marhaba ngeusi imah marhaba sundatan kawinan kawin deui marhaba bae ngan antikna marhaba mantak mun marhaba bikeun motokopi di kulama kitu galib setiap bulan maulid contoh masjid ieu ngayakeun mauludan di abdi mah fotokopi di marhaba di fotokopi ta marhaba teh dibagikeun sabab naon marhaba mah nu benerna 20 nu henteuna 700 gitu, mantak ditulis di kulama. Jadi nyarakal kieu. Mun tola'al mun asrakal. Pada hati sarua bae ieu tamah. Gitu. Imapan ya Allah, wow. Eta lebah babagi berkat mah jasa sarua bae sia teh meunang anu wow-wawan doang gitu. Enta atikna marhaba di dinya eta. Wow. Lebah babagi mah jam meunang bae teh sia teh anu wawan doang. Yao wayo siling surakan. Alas daek nu penting masalah calangap beulanan. Geus daek bage syukur. Hendak nu hade tah kudu barisa marhaba teh. Ih di urang masuk teh marhaba teh dianggap enteng. Ngan marhaba mah leus teuing kajam teu make ilmu tajwid. At-tajwid lil Quran amma ghairil Quran yajuz anapun aya di anti Quran mah atuh teu naon teu make ilmu tajwid ge nu penting mah atuh ulah beledag-beledug teuing be eta marhaba mun make ilmu tajwid moal ngeunaheun nya bener teu contoh marhaba ya no ralaini marhaba ya marhaba mar eta lapad mar alipan tapi kurang dipanjangkeun atuh teuing coba lamun make tajwid mar daekeun dia mardiah marjuki ka dituna marsid ge ka babawa tungtung lain model lapad kun eueuh wawan japil amar kun bener jajan make tajwid kun kuntilanak dia ka ditu tuh antak eta lamun make tajwid lain kung si akung ge ka ditu ya Allah nya eta marhaba di kulama
Bah di kecamatan dilombakeun. Mohon sakecamatan kula di Panegel langsung dilombakeun tah marhaba asa bulan mulul. Kamari desa aing eleh. Benih hendak beta kula. Neng etik beta ka masyarakat latihan 5 bulan. Heh kumaha tadina ieu eleh. Dangsat dong marah kula. Buat tadina gitu. Atuh lain cenah kami marhaba makan salak. Atuh dari deui talolol. Nyaho salak keset di pajuhan deui. Memarah atuh serak teu meunang. Cek camat. Ampura cenah kiainya dasa kiai eleh dadah bangsat teu camatnya. Gerak ku aing tahun hareup. Awas kitukeun. Atuh di kayu marhaba terus lomba. Resep eta bukut narakek beuh teu poe. Kelar eta. Lombakeun. Ya. Resep di tiap-tiap masjid mun bisa malam Jumat kudu marhaba. Para hadirin hadirat. Jadi marhaba eta ngalentang jeung Rasul. Wah harapan ganjaranna guan. Ya Allah Gusti, masyaallah. Terus Tawaffiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Kudu barisa maca berjanji beda jeung Quran. Quran mah lain deui engke Syekh Rajib ya. Wasyamsi wadduhaha. Al-haqqa mal-haqqa 7 juta bekoh-kohan doang. Terus ya cenah geus riwayat nangge ketika para hadirin Rasul menurut kawan anu masyhur gitunya Rasul nuju dikandung ku ibuna 2 sasih Sayyid Abdullah ngantunkeun mau kumaha hadirin hadirat begitu maut Sayyid Abdullah nu langsung protes ka Gusti Allah malaikat Jibril. Allah riwayat dina kitab naon bae. Anu ketika bapak Nabi sahabae maut diprotes ku Jibril ngan Kangjeng Nabi urang doang. Begitu maut Sayyid Abdullah cek malaikat Jibril, Gusti teh endek nyiptakeun Muhammad teh rek dijadikeun ku anjeun rajana sakabe makhluk di alam dunia jeung di akhirat, bahkan afdalul makhluqat wa afdalul mawjudat pan Muhammad hendak jadi pimpinan kunaon ku anjeun bapana di mautan kan butuh perlindungan, butuh bimbingan, butuh tempat mengadu. Cek Gusti Allah Bril Muhammad hamba aing, Abdullah ge bapana hamba aing, Aminah indungna hamba aing, dia ge makhluk aing atau kumaha aing bae ya Allah. Moal dijawab korima ku aing cek Allah bakal dijawab ku aing, dia bakal nyaho rahasiana cek Allah. Pala hadirin akhirna Rasul diurus ku saha? Ku mertua Sayyid Abdul Muttalib, bahkan adina Abdullah ngurus seperti mana Abi Thalib, bahkan Abbas, bahkan anu kafir nu jadi musuh kena Abu Lahab bolongkotan. Ya Allah para hadirin eta ngurus Siti Aminah boga amat ngaranna Thuwaibah bujang mun zaman urang mah Thuwaibah ka dieu ayeuna cenah Abah Lahab. Ieu Aminah keur ngandung alo aing anak Abdullah, awas perhatikeun ku sia mun zaman kuari teh mah susuna sayurna vitamina bahkan Aminah ulah titah capek, ulah titah masak, ulah titah nyuci pakaian, ulah titah sagala-gala senangkan ku si Aminah boga keperluan minta duit ke aing cek Abi Lahab mun naon bae beja ka aing padahal bakal jadi musuh Rasul eta Abi Lahab. Masya Allah para hadirin engke lamun ngajuru aing bejaan cek Abu Lahab
Gancang carita tanggal 12 bulan Rabiul Awal poe Senin kubaila subhi saeutik deui ka waktu saeutik deui ka waktu subuh Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia. Walam tastadda biha alamuh. Siti Aminah ngandung Kangjeng Rasul teu ngarasa berat, teu ngarasa capek, bahkan ketika Rasul dilahirkan teu ngarasa nyeri sagede kuman-kuman acan. Masyaallah. Rabbana karim. Iyalah junjunan alam Nabi urang. Ya Allah, Rabbana karim kumul ya junjunan teh. Ya Allah, gobrak alam dunia caang sakota Mekah. Waduh, Abu Lahab dihudangkeun ku saku Suaibah. Abu Lahab hudang. Abu Lahab hudang aya naon dia Suaibah. Ih, hayang bolor keneh. Aminah lahir, anakna lalaki. Eta Abu Lahab ngorejat. Cek Abu Lahab, aduh, alo aing lahir ke alam dunia, anak Abdullah pasti bakal jadi jelema paling mulia sakolong dunia, pasti bakal dipuji ku jelema sakolong dunia. Cek Abu Lahab padahal kafir. Wahai Suwaibah, poe ieu detik ieu jam ieu sia kuaing diperdekakan bahwa sia kuaing lain amat aing deui tapi sia jalma merdeka. Ngamerdekakeun amat bisa dibeli ku onta hargana kuari 100 juta. Jadi lamun aya jelema masyarakat muludan beakna 100 juta ulah waka bangga kakarak satahap jeung Abu Lahab. Komo lamun kurang mah teu boga kaisin ka Abu Lahab budak pangadanan. Ulah waka bangga urang mah kakarake urang karake nyen besek lima dada tuh kayak sarimi tilu sakura teh sarimina ge nyen dongdang bagus teh daripada henteu mah dada tuh pamasina aing dada tuh dada rokona bose kabeh rokok langit tumbila disohor tah jeung kumaraneh meceng rokok eta jeung santri berapa dalil mah rokok geek teh sabab santri mah atuh tenaga kuat atuh kiai nama ulah bisi babekis. Ya Allah, gancang carita ya pindah riwayat lah sagede. Abu Lahab dulur paeh padahal jadi musuh Kangjeng paeh kaimpikeun ku Abbas. Ari Abbas saha? Adi Abdullah keneh. Adi Abi Lahab geus kieu Abdul Muthalib gaduh putra Abdullah gaduh putra Kangjeng Nabi Muhammad tak Abdullah teh gaduh adi Abi Thalib gaduh putra Abi Thalib Sayyidina Ali. Jadi Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali pernah naon? Boro-boro ku yang ditanya hukum. Dengekeun Abdullah rama Kangjeng Nabi boga adi Abu Thalib. Ai kakak sangaran? Hah? Sinin. Haji Sinin. Ya, dengekeun. Nanya. Berarti lamun teu ena ya lain Sinin, Senen gitu. Bang pikir-pikir kajinya aja. Ka haji gaduh adi. Sanan contohnya. Ieu pan Sinin ka kana. Boga adi teh ka haji. Saha ngaranna? Adi ka haji saha? Heutein. Ai lalaki. Eueuh. Ai kakak boga? Lalaki. Saha kakak? Dana. Berarti loba duit tambah dana aya terus. Daya kene ka haji. Kadana boga adi ka haji. Kadana boga adi ka haji sini. Ta eta kadana boga anak lalaki. Contohna saha anak-anak dana?
Ah, Diki Kak Haji bukan anak lalaki teh. Ente. Sangaran anak Kak Haji. Nah, Diki jeung Apis naon ngaranna? Bah, uyuhan apa buka murid model kieu. Eta ngaranna dulur. Atuh tadi mah mamang cenah alot. Hareum jadah doang. Halas teuing pangrame ieu muludan. Sabab cek lamun muludan kudu bunga. Cek Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai umat, ucapkan ku anjeun ya asrafal khalqi bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan sebab fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, anjeun kudu bararungah. Tuh, fadl Allah jeung rahmat Allah eueuh deui nu paling gede kecuali dilahirkeun Kangjeng Tuh geus Abdullah bapana Kangjeng Nabi, boga adik ki Abi Thalib. Abdullah gaduh putra jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Abi Thalib gaduh putra Sayyidina Ali. Geus eta Nabi ka Sayyidina Ali naon ngaranna? Ayeuna ke Kangjeng Nabi ka Abu Thalib naon ngaranna? Jauh calakan. Kuari nu pangaruh. Arok naon eta? Magnum deh pamere teh nyaho. Tuh, geus Kangjeng Nabi mah ka Sayyidina Ali nya dulur misan, nya minantu, nya sahabat. Mantak cek Nabi, ana Madinatul ilm wa aliyun babuha. Aing cek Rasulullah kotana ilmu, mun hayang sia nyawa ka kota ilmu, ketok pintuna. Saha pintu kota ilmu? Ali cek Rasulullah. Masya Allah, para hadirin. Ta eta Ali, para hadirin, Sayyidina Ali dulu misalnya Rasul. Putra saha tadi teh Ali? Putra Ki Abi Thalib boga adi Abbas. Abbas boga putra diaranan Abdullah. Geus eta Abdullah ka Abdullah itu naon ngaranna? Pernah naon? Bener. Talakan gitu, fokus ya. Berarti masinin asli ya, lain senen lain ya. Tuh. Abdullah bin Abbas makomna di Taif. Hebat. Abdullah bin Abbas itu tiap bisa ngarapikeun lamun aya lembur jeung lembur ribut dirapikeun ku Abdullah bin Abbas. Dulur jeung dulur teu akur dirapikeun ku Abdullah bin Abbas. Masya Allah, para hadirin. Terus atau engke halanan budak lajulah nyarekanan kiai baji cenah talolol jelema kuari bener. Kiai dicarekanan, kiai dipaksa, terus main terus atuh engke heula sabar, tanginum heula kiai. Ye, siapa jeung kita tadi kadang ditanya. Terus. Iya, maot saha ramana Ki Abdullah. Diurus Kangjeng ku saha? Ku ibuna Siti eta ditimang ku Abi Thalib. Ku ato-atona Abdul Muthalib boga incu. Shalla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Saf Watar Rahmani alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulama thayyibal ardani. Cek Abdul Muthalib, alhamdulillah nuhun Gusti qad a'tani, Gusti geus masihan ka abdi hadzal gulam. Ieu incu kaula thayyibal ardan anu sakit. Masya Allah sangat luar biasa, sangat pohara segala-galana. Tuh, mantap bu, kembalikan ke zaman dulu. Madrasatul Ula, indung teh madrasah pertama anak. Jabah lama itu ibu-ibu lamung limang anak tanu baheula mah.
Bari di pakaian bedak, di pakaian sifat. Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Raqib, Atid. Japa heula bari di bedakan ya barikan Allahumma shalli ala ya Rabbi salli alaih saha anu cinta kakangjeng ada bercahaya sepertos rep anak-anak es cahaya kangjeng Nabi asup kana hati anak nur kangjeng Nabi diasupkan kana hati anak uso solawatan tadi mantak anak nage balalag tapi aik wari malain gitu aja ini nungguan rajib ya Allah aik wari mah anak nek diheskeun make yut anak mewek dibukakan yut sabab indung lagi sarua tukang mukaan yut sarua bae jeung bapana ge tukang mukaan androk kumaha gitu atuh dah anak nage dararug bararad bo anak ibu lamun ti leuletik kuari umuran 4 tahun ngomean HP hiji anak ibu bakal jadi blow on hiji dua bakal terjangkit penyakit terahum telo bakal terjangkit penyakit torek sebab torek mah teh geus beunang keur main gimana ibu cek emak beli ke tomat hah anu kaopat bakal anak ibu terjangkit hiperaktif bakal galak mending mewek anak masih bener teh ceurik antepkeun kayak eureun ieu ih bopa masyaallah ya kuari Rabbana karim tapi lamun dikitukeun mah kurang tah aduh sosolawatan teh asup kana hate anak asup kana dada anak ya Allah da iyalah pala hadirin ditimbang ku Abdul Muthalib mata ibu lamun imang anak hayu ku sosolawatan dia sekian lagi imapan lain ibu-ibu lamun imang anak kula sok teu kaharti hanya kula ngalekeun indung kolot sok indung kula baheula ye masyaallah nu lalaki aduh ieu ontonan dea mat onton ende anjut aeng aing teu kaharti bahasa Jepang lain bahasa Inggris lain nu bikang dia empok-empok aduh upung akeng omok anden coba teh aing nanya eta naon hartina upung akeng onton ende eta bah urang dia gitu tante menimang anak eta bah aneh teu kaharti geus meunimah salawat mah kudu banyak ya mah kalau kada anak nang ulung teuing nang elang teuing pacaca delana nang pinteng teuing kumaha ngalaka saha bapa hideung emah hideung kumaha meuni geuneuk ih mun teu anak tangkorak dia ceuk urang aduh nya eta hadirin akhirna diurus kusaha para jamaah sadaya ku Said Abdul Muthalib terus kenging genep tahun Sayyidatuna Aminah ibu Rasulullah tercinta meninggal dunia aduh diprotes deui Gusti Allah ku malaikat Jibril cek malaikat Jibril Gusti teh nyiptakeun Muhammad neuk jidieun rajana makhluk sakolong dunia baheula keur umur 2 bulan di maotan bapana kuari umuran genep tahun di maotan ibuna kan butuh kasih sayang dari seorang ibu butuh dukungan butuh kasih sayang butuh tempat mengadu cek Allah kakarak kuari kuaing dijawab nu manta kuaing di maotan bapana umuran 2 bulan
Muhammad yatim teu nyaho ka bapak mantap urang kudu karunya ka yatim bapak-bapak terutama karena indungna anu masih ngora akur bapak-bapak kaji akur ai sengkleh balik di ulah gagabah mana pamajikanana ieu tadi ya Allah boh batuh jeung sakali-kali ulah karunya anak bebek karunyaan indungna benar aduh iyalah gitu mantap ulah besok kayak bulan Muharram masuk mere beta babagi boga rezeki kamari bagikan 150 ta 2 desa baik itu ceng Masya Allah oh tuh budak leutik gowok ceurik tetangga pula wan cek hidungna aceng kunaon tuh diberi duit ku abah haji Jamal batur malah tetangga lain tetangga ge diberi duit aceng teu dibere mah ih cek hidungna eta mah keur ngabagikeun yatim pan aceng mah lain yatim bapana aya keneh kunaon mah eta bapak teu geura paeh deui hate mun paeh menang duit berarti kula mah aya bae atuh akhirna dibere ku kula karunya Rabbana karim nu mata kuari kuaing di maotan deh ibuna umuran 6 tahun Muhammad kuaing di maotan ibuna hai Jibril cek Allah sabab nundek ngurus Muhammad lain jelema nundek ngilmuan Muhammad lain melalui makhluk tapi aing langsung cek Allah nu bakal ngurus Muhammad mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah nu ngurus Kangjeng Rasul Allah guruna Kangjeng Rasul Allah jelema nu diurus langsung ku Allah sukses kehidupan urang sebagai umatna alhamdulillah maka penting iya urang dia keur tasakuran urangna pangareuna munang kula 1 tahun keneh tah Haji Komar ih leceh kalakat gitu cenah Kang Haji malam Senin bae ngatur aing bae deh gitu aya 3 kosong malam nanti Cilongok ulah balik Cilongok oh cenah geus eta bae ih ngatur bae gitu da kumaha cenah yang Haji insyaallah datang ulah doakeun cager bager bae insya Allah jadi nu ngatur anu ngurus Kangjeng Rasul Allah mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah anu ngelmuan Kangjeng Rasul mah Allah anu ngatur nu ngurus sagala-galana Kangjeng Rasul mah Gusti mantap urang dia ngayakeun tasakur ngayakeun murudan moga-moga tasakuran ditampi ku Allah ditampi ku Kangjeng Rasul dasar nage murudan kudu gualalan ulah lalet kudu nu galalad insya Allah naon aya dalilna kiai muludan meureun be kedeung urang bahas entah mana jam yang ngajak jadi menang nyawa jam anyar geuning cenah kitu aya keteranganana sahabae jalmana cek Imam Ma'ruf Karhi ngahadiran muludan make baju anyar make samping anyar make peci anyar make sorban anyar nurun tujuanana ngagungkeun ka Kangjeng Nabi lain hayang kade ditu tujuanna ngagungkeun ka Kangjeng Nabi hasyarahullahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin mantap mun hadiran muludan ulah karupluk panek nyambut Nabi Nabi dia puja pati kieu inget darang dan teboga atuh mali di HP magableng di eta mah perkara sunah ya mubah ieu tah mah ngan lam urang ningali ku pohara amat panitia mana panitia panitia ieu kabeh ya ieu bakal jadi saksi tah ieu ngaranna Auqoda Sirojan lamun di negara Maroko panggung maulid bisa nyampe 1 miliar. Nah sebabnya ngayakinkan orang Maroko Rasul itu hadir memang bener kumaha cek Kanjeng Nabi ana fi qabri hayyun tariyun hei umat cek Rasulullah ulah boga sangka sia aing di kuburan teu hirup aing hirup cek Rasulullah ieu cek Rasul ana fi qabri hayyun tariyun aku di kuburan hidup
toriyun dengan nyata. Mana hirupna Rasul? Man shalla alayya shallaitu alaihi wa man sallama alayya sallamtu alaihi. Jalma anu maca salawat ka aing bakal didoakeun ku aing menang rahmat Allah. Jalma nu uluk salam ka aing di mana bae bakal dijawab ku aing uluk salam. Masya Allah. Bu, pohara Kangjeng. Ya Allah, geus eta urang kudu ngayakinkeun. Ketika muludan, Masya Allah, kuat pohara. Tuh, iya bakal saksi ceng. Ya, iya lampu. Au koda sirojan ngaranna. Rias, saksi di bait kiamat. Masya Allah, mujudana ditanya ke malaikat pemuda, "Marabbuka?" Tuh bisa jawab, lu digebuk ku malaikat, kembang ngaharangan. Cek malaikat, "Sadia, kembang." Nek naon dia? Macem-macem diterapkeun ku aing di panggung. Iya aing diterapkeun ku pemuda menang ngalah. Cek malaikat cek kembang tai kotok dia ieu cenah. Kembang mah ge. Jati kuburan cenah meunang mah. Ya Allah Rabbana Karim bakal jadi saksi di hari kiamat. Jadi amin ya Rabbal. Nek digebuk lebah punduk salak ngahalangi. Sadia salak. Ai kitu dipake muludan pula. Tuh mantak lamun diondang kana muludan nanaon beakeun. Sabab cek Imam Fakhruddin Ar-Razi dina keteranganna teu pati-pati aya jalma datang ka hiji muludan ngadahar kue. Dina muludan tak datang ka dieu ka beteungna. Hadirin eta ngadoakeun. Oyang-oyangan tembus ka arasna Allah. Weh, naon ieu? Cek malaikat aras goyang. Apakah na kiamat lain? Naon? Pais ngamuk. Di mana? Di beteung saniin. Sanin gitu. Hah? Heeh, di beteung sinin. Ya Allah. Makanan ninnya. Lamun eta di ona beakeun model teh pucuk. Bila perlu tajeng cangkang supaya ngamuk terus kencang gitu. Rabbana Karim. Ieu pohara amat ieu pahala muludan ku gede-gede teuing. Munasabah cek Imam Ibnu Hajar. Qala Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabih fal ijtima'u li sima'i qissati maulidi alaihi afdhalus salat wa akmalut tahiyyat min a'dhamil qurubat lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Kartin teu Haji? Ngarti teu? Heuh pastilah. Gua lagi buka rarasaan nih kan model kieu mah. Pasti mending bunga keur daripada dicarikan mamajikan, mending bunga lah mending seserian. Nek seri bang beker lobaan daripada seri sorangan. Berarti dia Masya Allah, cek Imam Ibnu Hajar, ari ku kumpulan ngadenge riwayat Kangjeng Nabi katakan mulud dan eta min aqdhamil qurbat termasuk ibadah ganjaran nu paling gede. Naon sababna? Lima yastamilu alaihi minal mabarrat. Sabab dinu muludan mah eta teh ngurung ngawengku ku loba amat kabagusan nu dilakukeun ku masyarakat. Begitu, encan yen berkat. Benar? Nanya ka kula Bah Haji ya, ka abdi nanya berkat. Ki Jamal. Naon cek kula? Kumaha cenah berkat kuari? Cek kula teh kumaha? Lain cenah aya nu ata aya nu asa. Oh, atuh hade bae cek kula. Ata hade asa hade. Tu lain cenah ieu. Nu bagus nu mana? Nya atah nya asa. Eta mah jeung kiaina bae. Tapi lamun dibandingkan nu ata jeung nu asa gede mana? Atuh kendek muji ganjaran mah al ujro bi'tibaril masyaqah. Ari upah mah kumaha gawena. Heh, eta Bu. Nget muludan masak. Oh, coba ngisikan heula. Bener Bu?
beres ngisikan kompor gas tegablem niup sono bener coba eta mun as laju lauk emas kudu digoreng kudu dipesmol kudu dibumbuan bener teu Bu geus dohor teh cek salak pamajikana Pak tewa kotok baheula mah jarang kotok negeri Pak kotok kampung atuh jeung muludan kudu kotok kampung tewak kepung salakina diudeuh ku salakina loh bek koroyok awi mah dapang bener deui beunang mah teu kotok kumaha eta cek mitohana ceng kami nanti kepung kotok siapa dikepung loh bek kana gua kumaha eta ngadapang bakal jadi saksi di bait kiamat asup kana got bakal jadi saksi di bait kiamat teu percaya omongan aing paeh dia teh heula bisi aing teu percaya ada paeh bisi bohong hudang deui bejaan aing ai kitu kumaha laju ibu masjid kotok dipenci dicekelan terus dileok dicabutan buluna eta cabutan bulu kotok kesel teu bakal jadi saksi di bait kiamat masjid digebuk urang di jadareun bulu kotok arangan cek malaikat sadia bulu kotok macam-macam malaikat ditojos ku aing kudu cenah cek mata lamun muludan ulokok aya embe pencit embe sasalos atau ulah sakabina-bina doraka sia coba eta pohara ganjaran muludan mah para hadirin mantak munasabah guru kula eta kabeh guru kula ngayakeun muludan masyaallah Rabbana karim kolot kula kuari aya kene awas cek kolot kula aing paeh muludan terus masyaallah para hadirin kunaon ku amanat ku pohara sehingga cek Syekh Nawawi lamun jalma sok ngayakeun peringatan muludan bakal dibere ku Allah 3 perkara urusan bab dunia bejakeun ulah ya hanya bejakeun supaya semangat tahun har dengekeun ku ibu jeung ku bapak sahabat jalma anu ngayakeun muludan anu kahiji ku Allah eta masyarakat jeung ahli kampungna bakal diberi salamet satauneun hayang salamet hayang cilaka eta jelema bakal selamat hiji moal dicongcong orangnya amin gitu doang nu hayang urang dia Masya Allah nu kadua moal katinggang kalapa amin nyeri katinggang kalapa teh abah ya suserian banget ya nu katilu moal kajempet lawan ih pajaran bertenger kita kajempet lawan komo sampai kalecet mending akan pais belut aing mah tibatan kajempet lawan mah ih coba nuka opat mau ketabrak mobil amin gitu hal aman satahun bersalamat insya deh eta kiai cina bisa bae eta ki Jamal cada jalaman untuk ngayakeun muludan salamet tuh tetangga kami kamari ngayakeun muludan da buktina balik ngayakeun muludan jangan senggol motor cada bakal salamet oh tanya sabaraha duit nyumbangna iya iya siapa nyakitna jurig garam jadah doang aik itu murah yang selamat kumaha sing sabae jalmana anu nyumbangkeun hartana kana muludan sadirham sabaraha cenah terang tah haji sadirham eta 4 gram emas 4,5 juta be kieu nu teu dibere kieu jadi lieur ka dieu pan asa tacan mah 4 gram bo cangkeul ulana bo eta sadirham 4 gram emas kuari emas sagramna sabaraha artos 1.250.000 cek aja mah teu telok meuli sih kan jual duit ayeuna kalikeun 4 gram kali 1.250.000 berarti 5 juta
saha jalma nyumbangkeun muludan 5 juta karak bakal salamat satauna mantak teu amin teu 5 juta ieu poe hari muludan euy tapi sanajan bari jong kitu salam guru ieu dan ngaranna pangareunana atuh leuwih ti 5 juta mah alhamdulillah ya rabbil moga-moga jadi saksi amin. 2 cek Syekh Nawawi cek ulama urang cek Syekh Nawawi ulama gun saha jalma anu ngayakeun muludan nyumbang muludan bakal dibere rezeki cukup satauna amin gitu ya rabbal tilu penting ya saha jalma ngayakeun muludan cek Syekh Nawawi naon hate nu digerenteskeun bakal dikabul ku Allah cukup ibu hadir ku ari di dieu jeung bapak naon hayang naon mata kula setelah manggih ieu keterangan para hadirin asal diondang ka mana bae muludan ya Allah tadi bege geus niat abdi bade ngahadiran muludan di kampung Pangerenan nu kahiji abdi ijabah undangan kadua abdi sejang ngahadiran muludan abdi hayang dihampura dosa hayang diterima Islam saroleh putra-putri abdi manfaatkan ilmu abdi kitu kula meminta ka Allah sok ibu hayang naon cukup hate ibu nu terang jeung Gusti Allah hate bapak jeung Gusti Allah hayang naon bakal dikabul cek Syekh Nawawi moal dingkekeun deui bakal ya Allah Gusti ya Allah cek ibu-ibu ya Allah hutang ya Allah salah kita usaha ya Allah anak mah 17 kori kereunah deui ya Allah kuari salaki ngalumbuk segala makburuk ya Allah Gusti ya Allah berkah muludan ya Allah anak mah abdi 16 atuh moga-moga atuh usaha anak abdi sing aya nu maju ya Allah sing jadi tulang punggung abdi ya Allah saurang jatuh jauh gampang kabeh mah anak abdi usaha ya Allah sing anu maju ya Allah bener bae benang 5 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur beri dijabah eta mah doana eta hayang naon aya santri di dieu mang mamang ke mang ya lamun mamang ngahadiran muludan hayang minta ilmu manfaat ya Allah Gusti berkah mulud Rasul abdi ngahadiran muludan di anu hoyong ngiringan muludan hayang ngomong ka Kanjeng Rasul ya Allah maka abdi hadiran ilmu manfaat amin pemuda dengekon hayang naon ya Allah kawin ya Allah kawin ya Allah ya kawin ya Allah contoh yuk abdi boga makasih Dewi ya Allah ya Allah si Dewi nanti dayakin ya Allah abdi dukun bagus biak dalapan ya Allah Gusti ya Allah horeng lain teh maju dukun banget si anu koromod horeng teh Gusti ya Allah abdi kaya makasih Dewi ya Allah berkah muludan ya Allah Gusti muga-muga ya Allah si Dewi dayakin ka abdi ya Allah abdi mun teu kawin jeung mena gering nangtun abdi ya Allah Gusti barang isuk-isuk kling be WA assalamualaikum Kak Kemod cek si Kemod aduh saya WA mohon maaf ya ini dengan siapa Dewi Kak Kemod oh Dewi kok sinarieun ngawe oh kok sinarieun atuh enggak Kak Kemod dulu kan Dewi hewa sama Kak Kemod sampai ngiduhan 3 kali sampai sekarang juga hangitnya rasakan aja sama Kak Kemod kenapa dulu kan Kak Kemod mau sama Dewi ditolak diciduhin Masya Allah itu Kak Kemod sampai kesedih nggak diterima kan sama Dewi Masya Allah nggak tahu Kak Kemod ya maafin aja yang mudah-mudah mah emang dulu emang Dewi sama Kak Kemod gimana ya lihat kayak lihat kadal aja untuk hewan tuh gitu resep depan ada kadal itanya. Jadi setelah itu muludan di mana di Pangerenan itu banget Kak Kemod ruhai. Nah, cek si Kemod manjur ya muludan ya. Geus teu kudu modal di kadukun kuari mah ya. Tah, para hadirin eta hayang naon ketika dina muludan insyaallah Allah bakal dikabul ku gedena ganjaran mulud. Aduh iya jing. Awa deui jika nikmatan kecuali dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad tadi teh ya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
fabidzalika falyafrahu. Ucapkan ku anjeun wahai Muhammad, bifadlillah dengan fadlnya Allah, wa birahmati dengan rahmatnya Allah, fabidzalika maka dengan sebab fadl jeung rahmat Allah, falyafrahu wahai umat Islam anjeun kabeh kudu bahagi. Fa ayyu ni'matin a'zam, eueuh deui kalimat lebih gede kecuali dilahirkeun junjunan alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil yes, tah eta. Terus eta naon tujuan maulid? Nah, bejakan ulah tasakur ka Allah. Ari hadisna dina Sahih Bukhari kumaha kitu, lamma qadimal Madinah. Siapa lagi nyentak mah? Lamma qadimal Madinah, ketika Rasulullah dongkap di kota Makkah hijrah ka Madinah, fawajadal Yahuda, Rasul manggi orang Yahudi umat Nabi Musa, fasa'alahu yasumuna yauma Asyura. Eta Yahudi puasa tanggal 10 bulan Muharram. Awas ya Haji Sinin, ulah nyebutkan 10 Asyura. Paru nama gitu, dak cenah puasa 10 Asyura. 10 eta bahasa urang, Asyura bahasa Arab. Asyura 10 atau 10 teh Asyura teh. Nya. Jadi eta mah delantara tundun ram jatake ganda ulah diasian eta mah bala kitu, tundun rambutan jatake gandaria kan gitu nya. Fawajadal Yahud yasumuna yauma Asyura, papanggih jeung orang Yahudi puasa 10 Muharram. Fasa'alahu ditaros ke Rasulullah, man kunaon mamang puasa dina poe ieu, hada yaumun agraqallahu fir'auna wa najja Musa. Muhammad nu mantak ieu kami puasa tanggal 10 Muharram sebab Allah geus ngerem Fir'aun di lautan Kulzum, geus nyalametkeun Nabi Musa alaihis anan mah. Bere jalan jakuru awak namanya nama. Coba rada sempitkeun kuru menang sempitkeun budak sempitkeun. Selamat datang Sarajib Pandi. Napasna panjang wajar mi Aceh dilawan. Hajar tundun Aceh. Awas Ustaz Rajib di sini tempatnya tundun tangkoe. Ayo kasih jalan. Al-Aqa Mal-Aqa sallallahu alaihi wasallam sadayana. Aya geura diukelan geura istirahat heula ya. Ulah kabar-kabar lah ini keureunan surabaya. Tadi ceramah jam iya kula tadi jam 11 kurang 20 menit ceramah. Ku ada geus jam 12. Iya geus sajam sabaraha? Berarti geus sajam sabaraha ya? Geus sajam 2.10 man. Man geus ya moal kurang geus gitu bes. Semangat geus ini geus. Akhirna kumaha? Cek eta orang Yahudi, Muhammad, kami puasa tanggal 10 Asyura. Tuh aing 10 Asyura ben nyebutna lajuna. Iya gara-gara ngarendeng jeung Haji Sinin aing jadi bodoh ke babah orang jadah doang. Nu mantak ieu kami puasa tanggal 10 bulan Muharram. Lantaran dina poe ieu Allah geus nyalametkeun nabi kami Nabi Musa geus ngerem Firaun di lautan Kulzum. Wa nahnu nasumu syukron lillahi taala. Nu mantak kami puasa, kami syukur ke Allah Subhanahu. Kumaha cek Nabi? Wa qala wa nahnu aula bi Musa minkum.
Atuh komo aing leuwih utama tibatan Musa. Apa artinya? Umat Nabi Musa, Bu, Pak, Nabi diselamatkan ku Allah. Masya Allah, tasakur ka Gusti Allah melalui puasa. Atuh komo urang moal aya Nabi Musa mun eueuh Kangjeng. Moal aya nabi-nabi nu sajena mun eueuh Kangjeng, maka cek Nabi, wa nahnu aula bi Musa minkum. Aing leuwih utama tibatan Musa jeung daria kabehan, cek Rasulullah. Rabbana karim, Masya Allah. Fayustafadu minhu fi'lu syukri, maka dialap dalil tina ieu keterangan hadis sahih fi'lu syukri pelaksanaan syukur, wa syukru yahsulu bi anwa'il ibadah kasujudi wa tilawah wa saum wa sedekah. Tuh pelaksanaan syukur bisa seueur para hadirin hasilna dengan rupa-rupi warna-warni ibadah seperti ku salat sunnah, seperti ku maca Quran, seperti ku maca salawat, seperti nyaeta ku sedekah kartos. Tah nu digedekeun ku ulama Banten mah kas sedekah. Masya Allah para hadirin. Deuleu ge Paneglang, Baros, Serang. Masya Allah, bahkan Rangkas Bitung paling teramai dan termeriah kecamatan Gunung Kencana. Para hadirin hebat naikkan muludanana. Masya Allah, berkat napohara segala-galana pohara, yaitu napohara. Artinya apa? Mantak itu ge mana geus ngarasakeun keberkahan muludan. Laras atau bakak bakul berkata ge 3.000 nu hadir, 3.000 bakul. Kan sakieu rata mun kiai mah luhur. Atuh modele mah bakul emek lah. Tuh jeung tulang kur jeung kiai kaji mah macem-macem deui. Atuh bakul botok itu mah bakul. Masyaallah kaji bakul berkatna ge. Eta aya jelema meureun pernah menang bakul. Ya Allah, cek panitia mangga canak cenah teh berkat mamang. Ih lain meureun. Ih di dia mah kabeh bakul ku ari mah. Atong bakul di langsung balik menanya jauh mana 3 kilo lempang. Ya Allah, ingkik dupak lawang. Mak apa majikana? Geura dahar berkat ya. Ku ari mah di lembur eta mah bakul berkat masyaallah. Bakal bagi hiji kabeh marata lain ustad bae. Ustad leuwih gede. Bapak bagi sakieu masyaallah. Gara-gara dahar cek pemajikana ulah berkat-berkat motor di mana motor? Ai motor tinggaleun. La ilaha illallah. Ku ato-ato napa menang berangkat ku tilo. La ilaha illallah. Atuh balik deui mah kada 3 kilo lempang. Panitia geus ngumumkeun ge, ieu motor saha? Knalpot eueuh. Lampu ajur. Plat nomor geus teu jelas. Horeng eta nu kaatohan berkat teh. Awas ya, nya. Aku atau balik. Anak tinggalon deui ge. Nah, nya dialap geus eta urang mendek ngayakeun muludan, naon bae nu bisa. Teu boga duit, ngayakeun muludan ku salat sunah. Kumaha ngagungkeun Rasul? Niat abdi salat sunah ngagungkeun ka Nabi abdi. Usolli sunnatal mutlaqi rakaataini Allahu akbar. Hasil. Naon dibaca? Atuh Yasin kan ka haji 7 balik, rakaat ka hiji. Rakaat kadua kahfi ke 4 balik, udang gempor ka haji. Teu bisa cenah eta mah ku puasa sunnah. Mantap kiai baheula deuleu puasa hizib Yaman di kadu kawong horeng takzim dina bulan Maulid kakang jeung Nabi Muhammad. Ieu jero-jeroana mah. Kas salati sunnah, kas saum, ka qiraatil Quran. Nah dia udah makas sodakoh nu digedekeun sabab sodakoh mah nu bodoh, nu pinter, nu ieu nu itu akur bae. Bahkan sodakoh mah hebat kaistimewana nu dibere atau nu mere nu dibere leuwih kaji dibere atoh teu. Atuh pastilah. Banget bere ieu nu kibarem jadah doa. Kudu alhamdulillah. Geus kurang tujuan mulut tasakur ka Allah. Moga-moga tasakuran urang ditampi ku Allah. Kulantaran geus datang ieu Ustaz Rajib Pandina sakitu bae teh kula mah
Moga-moga berkah orang Allah dihampura dosa. Tetapkan iman Islam, panjang umur anu barokah, jembar rezeki anu barokah, anak sing saroleh terus salihah. Insyaallah urang sadetiasa zarah katana suci Makkatul Mukarramah ka Madinatil Munawwarah. Sadaya mautna husnul khatimah. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.